Karita seorang manusia andungi tahuaya tentua hirup sangsara hayang lumha ku jalan muja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mancawar salum dunya anu mika memet kana dongeng Sunda. Patebang dangu deui di kandaga manco mania tempat mancona ngadarepongna wargi Sunda anu mika memet kana dongengna. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang manya mugi wae sadayana jag-jag waringka sehat lahir sinareng batin jembar manah gampil rizki sarta tebih tina balai amin ya robbal alamin. Urang keur deui pamiarsa haki ngadongeng deui bade neraskeun hanca anu katunda. Nyata lalakon endog wadal ieu dongeng rekan aki nyalira didongengkeun oge ku aki mugi katampi kalian kabingahan tiasa janten panglipur kalbu panggebrah kana manah pangrepeh kana hate. Urang keur deui kamari tos dugi bagian 36 ayeuna urang keur kana bagian 37 nanya. Ulah hilap anu nemean manco nemean ngadangukeun mangga di subscribe heula di toel tombol loncengna supados saya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana nu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki. Urang amparkeun deui we nya sama kabuitanana. Par samakna sor bajigurna sareng aya sepan boledna mangga kaparayun sadayana prung Mbah Gawok Juragan Barkah Jang Suma katut PRT hari tangariung di imahna PRT pikeun badami nyawalakeun ngeunaan ngusir jurig teh. Wah bah iraha barek ngusir kuntilanak jeung eta genderuwo teh, tanya Juragan Barkah anu katempona sumangat pisan. Awah ngajago heula wanci apes maranehna kepeuting. Dina wanci tengah peuting urang datangan tempat cicingna. Nyaeta di tanggal sawo jeung tanggal cangkring wetaneun lembur. Walon Mbah Gawok. Nah teu diusir ayeuna bae bah, mumpung sore keneh. Cenah mah bangsa gaib mah lemah, salila panon poe masih can surup mah bah. Ceuk Jang Suma. Bener. Ngan bae kusawab maranehna ngarasa lemah eta Jang maranehna demoal aya di tempatna. Maranehna bakal nyaramuni di tempat-tempat anu sepi jeung diiseun. Dina ayana ge maranehna moal muncul saja hese pikeun dipancingna. Bener oge nya bah. Jadi kepeuting urang sadaria teh ngadatangan tanggal sawo jeung tanggal cangkring. Ngerahkeun warga lembur atawa henteu bah? Tanya Jang Suma deui. Teu kudu Jang, cukup urang bae. Teu kudu lolobaan teuing. Loba teuing jalma, da lain rek moro bagong atuh.
Walah mah lamun loba jalma teh urang bakal kaweureng kena. Sabab bisa wae jurig-jurig eta teh nyurup ka warga lembur sarta ngagunakeun warugana pikeun ngalawan ka urang. Nu rugi sarerea. Ku urang dilawan bisi cilaka warga lembur. Henteu dilawan urang ke nu bakal cilaka. Walon Mbah Gawok. Abah, naon wae tuh nu kudu disiapkeun pikeun ke peuting teh wah. Pak RT ayeuna mah anu teu manya teh. Mbah Gawok ngahuleng sakedeung tapi teu lagi tuluy cumarita deui. Jurig teh leuwih ti hiji. Bisa wae Abah mah bisa nalingakeun ka Pak RT sabatur-batur. Lamun segeta jurig teh munculnya bebarengan dari ngalawan dua sekaligus teh. Jadi Pak RT safarah kanca kudu mertahankeun diri lamun sawaktu-waktu ditarajang ku salah sahijina jurig. Kieu we acuh ayeuna mah los ngarala bae awi koneng sekeutan tungtungna kawas bambu runcing tuluy balurnya ku daun kelor jeung bawang bodas eta siseukeutna teh. Nah awi koneng nu dibaluran ku daun kelor jeung bawang bodas teh bisa pikeun maehan eta jurig gitu bah. Tanya Pak RT deui. Cancang tuh bisa henteu nya mah. Tapi nya sahenteuna. Seseukeut awi koneng anu meunang maluran daun kelor jeung bawang bodas. Bisa pikeun atuan maranehna. Sabab lamun ditarajang make pakarang biasa mah cuma da moal mempan. Tapi meureun awi koneng nage di perancahan heula dijampean heula ku Abah. Cek Juragan Barka. Nya ke ku Abah di perancahan heula atuh. Sok ayeuna mangarala awina we heula tuluy baluran. Ke Abah narek mujasmedi heula ieu teh menekung ka Nu Maha Agung sangkan tarekah urang teh aya dina hasil. Yang ngala awina di kebon kuring bae nya sakalian ngala daun kelorna ge da aya di wates kebon belah kaler. Keun wawang bodas mah loba di pawon. Cek Pak RT. Sabenerna mah ngajurungkeun eta wanita Pak RT teh tapi bahasana lemas. Malapah gedang gitu. Hanya Pak RT. Lain kuring rek jeung saha teh ngalawi teh nah jeung Pak RT atau jeung Gan Barka. Jeung kuring bae atuh Pak RT mah aya tamu jang. Kalau Juragan Barka. Geus kitu mah jang sumajeng Juragan Barka teh arinit ka kebon pikeun ngalawi koneng jeung daun kelor sedangkeun Pak RT mah ngajak Mbah Gawok pikeun ka kamar tamu sangkan mujasmedina leuwih tumanina. Gancangna carita. Wanci peuting teh geus tumiba. Jangkrik jeung cari cangkas geus reang kadenge di sarada. Sakapeung dialokan ku Saralondok jeung cari cangkas oge bebence. Di imah Pak RT kabehan geus tatan-tatan bambu runcing tina awi koneng geus dicekel ku Pak RT jang Suma jeung Gan Barka. Kali ngadago komando we ti Mbah Gawok nu masih mujasmedi di jero kamar. Bari ngadago Mbah Gawok nu tiluan ngariung di tepas imah.
Pak RT, nah Pak RT yakin Mbah Gawok teh bisa ngusir dua dedemit eta? Tanya Jang Suma bari nyeranekeun heula wikoneng nu dicekelna. Leungeunna tuluy ngodok kana saku bajuna ngaluarkeun udud daun kawung anu geus meunang ngalinting. Cekes buel. Udah diseungeut tuluy dikenyot saurah kali. Mani beureumeun tak Jang Suma teh bangun nikmat naker. Serbung haseupna nyerebung. Tina liang irungna Jang Suma tuluy nyambuang ka luhur ngiles ka bawah angin. Kuring wah yakin Jang. Apanan urang kabehan nyaksian ku sorangan sawaktu di imahna Mbah Jana. Mbah Gawok teh bisa maruhkeun si genderuwo anu nyurup dina awakna sidik. Cik Pak RT bari sarua Pak RT ge ngusiwal kana saku bajuna ngaluarkeun udud daun kawung anu geus dilinting. Tuluy diseungeut ngudud heula kawas sidik kawas Jang Suma. Ai mani nariat euy, mani geus ngalalinting daun kawung kitu. Aduh, kuring mah poho teh sampat meuli bakona ge. Cek Juragan Barkah kabita tayoh nama ningali dua sobatna ngararudud bangun nikmat naker. Ulah saleng panggan. Kuring ieun loba ye. Cek Pak RT bari ngodok deui sakuna tuluy ngasongkeun udud lintingan daun kawung ka Juragan Barkah aya kana 4 lintingna. Udud atuh ditampa ku Juragan Barkah di sakuan nu tilu nu hiji mah sarua di udud bebarengan jeung Jang Suma katut Pak RT. Namun kieu mah kuring ge sumanget teh. Nuhunna. Cek Juragan Barkah bari nyerengeh seuri. Tapi Pak RT, pan harita mah genderuwo oge keur nyurup kana warugana sidik hartina meureun keur ngawujudina raga kasar. Lamun adu hareupan secara langsung nah Mbah Gawok bakal mampu kitu nya. Ya, urang saksian bae bebarengan Jang. Urang teh kudu sumanget jeung gede harepan Jang. Ngaranna oge nareka. Ya kudu dicoba heula. Hasil jeung endeuna mah gumantung kana tarekah Mbah Gawok jeung karidoan Gusti. Matakna Mbah Gawok mujas medi meureun mah rek rekes menta ridona Gusti sangkan aya dina kajayaan. Kitu Jang. Keur kitu kadenge sora kokol ditakol 12 kali 3 ronda. Keur kitu kadenge sora kokol teh ditakol 12 kali 3 ronda. Geus sengah peuting. Hayu urang sang hareupan jurig-jurig eta. Ceuk Mbah Gawok anu teu kanyahoan deui geus nangtung di satukangan Pak RT. Siap wah hayu atuh, hayu gan. Jang hayu. Ceuk Pak RT bari jeung cengkat. Atuh Jang Suma jeung Gan Barkah oge gupgap nyarekelan deui bambu runcing anu dijieun tina wikoneng teh. Mbah Gawok lempang di hareup. Barengan ku Pak RT. Sedengkeun Jang Suma jeung Gan Barkah ngiringkeun di satukangeunana. Sakilas mah maranehna kawas pajuang kamerdekaan zaman baheula anu rek maju ke medan perang pikeun ngalawan Walanda ngagunakeun bambu runcing. Gancangna carita opatanana tepi ka sisi lembur belah wetan. Jarak ka tanggal sawo masih aya kana 5 tumbakna tapi kayaan geus karasa geuman pisan. Angin ngadak nyeor mani tarik kegelebugan cungungung anjing kadenge babaung melewung. Keak-keak manuk koreak disada di luhur tangkal sawo. Nu opatan curing hak lempangna langsung ngarandeg. Sakabeh panon langsung gular gilar tapi can katempo ayana naon.
Angin ngadadak leler, kitu oge sora Korea, tapi sora anjing mah masih kadenge babaung sanajan sorana rada ngajauhan. Kumaha yeuna bah? Tanya Pak RT ka Bah Gawok. Terus bae leumpang urang sampeurkeun tempat cicingna. Balon Bah Gawok. Masih katempo tetep tenang. Opatanana laleumpang deui nuju ka tanggal sawo. Tapi ngadadak kadenge sorang ngarekek ti belah kencaeun jalan di mana didinya teh aya dapuran tangkal awi. Hiji tangkal awi anu panggedena jeung panjangna ngadadak rebah ka arah jalan. Brug, kawas portal komplek perumahan anu ngadadak ditutupkeun ku satpam geuning. Nopatan ngarenjag reuas sabab eta awi teh pas pisan rebahna di hareupeun maranehna kawas anu ngahaja ngahalangan kana lengkah anu opatan. Tangkal awi malang ngahalangan jalan ka opat jalma culang cileung bisi bae aya jirim jurig anu ngadadak nembongan. Tapi najan di tempoan sakurilingna ge teu katempo aya anu ngajirim. Kumaha ieu bah, naha urang lengkahan bae eta awi teh? Ceuk Pak RT ka Bah Gawok. Ulah, wahayakeun. Urang wariksa ku Allah. Alon Bah Gawok bari ngalengkah ngadeuketan kana awi anu malang ngahalangan jalan. Leungeun Bah Gawok lalaunan noel awi anu malang eta. Ngadak awi teh mecat sakaligus nangtung deui. Wut. Pak RT jang sumajang juragan Barka ngagebog bari katempo pias beungeutna. Kabayang lamun bieu eta awi teh dilengkahan ku maranehna tuluy mecat sakaligus. Pastina anu ngalengkahanna teh bakal cilaka. Pak RT ngusap pundukna nu ngadadak rasa tiris. Tiisnya cep. Geuningan eta teh hiji pitapak bah. Iya, ranjau tete. Namun seuk cenah dilengkahan bieu atawa ditepak di arah luhur pasti tak bakal kasabet. Pasti nyilakakeun. Alon Bah Gawok. Bah Gawok kunyam-kunyam kawas anu mapatkeun jampe tuluy niup ka arah hareup. Saterusna manehna ngalengkah deui nuju ka arah tangkal sawo anu geus deukeut. Tapi kahareupeun tanggal sawo nu opatan langsung dipapag ku sora anu seudi nyikikik mata ku kurayeun. Kaopat jalma culang cileung neangan jirim anu keur seuri sanajan teu mawa senter jeung obor tapi kayaan beuting harita teh teu pati poek. Sabab bulan geus rek purnama moncorong di langit nyangan poekna peuting. Itu tuh, dina dahan nu deket kana pucuk tuh. Cek Jang Suma ngagero bari nunjuk ka luhur tangkal. Jang Suma nu pangorana tetempoana paling awas manehna bisa nempo karena tempat nu jauh. Bisa nempo lamun aya hiji jirim make papakean bodas panjang diuk ucang-ucangan dina dahan tangkal sawo nu pangluhurna. Makhluk sasap. Turun sia ka dieu laina seserian di luhur tangkal kawas kitu. Cek Bah Gawok bari ngagupai ka arah jirim nu diuk di luhur tangkal. Anu tayalian jirim nanyai centring kumincir. Kuntilanak nu ngageugeuh tangkal sawo anak buahna Dewi Makarawati. Si Kunti kalah kaseuri tambah cicirihilan manehna tetep cicing diuk ucang ange di dahan pangluhurna. Bah Gawok atuh ngadeuketan kana tangkal sawo. Dampal leungeun katuhuna ditempelkeun kana batang tangkal sawo bari bibirna tuluy kunyam-kunyam mapatkeun jampe pamakena. Kadadak Nyi Kunti teh kadenge ngajerit. Bujurna meureun karasa panas kawas anu direlab ku seuneu. Nyanas. Gaya bag. Kuntilanak teh ngagaya bag hiber. Tapina lain turun ka handap. Si Kunti teh kalah kapindah tempat entreup kana pucuk tanggal awi kencaeun jalan.
Sigana bae Nyai Centring Kumincir teh teu wani pikeun turun adu hareupan langsung jeung Mbah Gawok. Sabab manehna geus menang beja ti Dongga Bau, kian urang lembur teh minang saraya ka saurang dukun sakti. Salian teh eta Nyai Centring Kumincir teh nempo aya Pak RT di dinya. Kalawan Pak RT bae manehna teh apanan jicir komo ayeuna kudu ngalawan lowaan ka asup Mbah Gawok, tangtuna bae manehna teu wani pikeun turun. Ceuk Nyai Centring Kumincir. Hartosna teh pamiarsa ka mana cenah si Dongga teh manilila teuing ngadeheus ka Kanjeng Ratu pikeun menta bantuan teh. Kalah kumaha ge aing teh ditugaskeun pikeun ngajaga sisi lembur belah wetan. Lamun jalma-jalma eta diloloskeun cenah aing bisa-bisa dibenon ku Kanjeng Ratu. Turun sia kunci. Lainnya gegaya wagan we kawas telong. Hayo turun. Ceuk Mbah Gawok ngagero ka Nyai Centring Kumincir. Tapi Nyi Kunti teh ongko-ongko bae, ucang-ucangan we dina tanggal awi anu pucukna melenoy ka arahanna. Mbah Gawok kesal manehna nyokot tanuh saranggeum. Eta tanuh di perancahan ditiup tuluy diawurkeun kana dapuran awi. Wur. Paralak. Si Kunti koceak dengek. Gaya bag. Kunti teh hibar deui. Ngubeng sakedeung di luhur tuluy. Turun lalaunan ka hareupeun Mbah Gawok. Jirimna ieu nama katembong jelas pikasieun. Yeun bulu punuk Pak RT jang sumajeng gambar kating puringkak. Ya kitu ari aya semah datang teh nyamperkeun ke head sia. Cek Mbah Gawok. Nyentak ka si Kunti. Jengekeun ku ajan Kunti. Kuliah rek cumanya. Naon sawabna anjeun ngaganggu ka warga lembur? Hayo sia jawab nu bener. Ngawamna ngaruhun Kalau Nyi Kunti sorana ngirung mata kukurayeun merijeng teu kaharti. Ya, eta mah harasan hungkul. Wasing kena teh anjeun menta disuguh, menta dipuja disembah sarta tetep we teu ngijian warga lembur. Nincak ka sisi lembur belah wetan. Bejakeun aya naon anu sabenerna. Ya anjeun teh aya nu nicah. Si Kunti tengah walon panonna nu kongkolakna hideung teh neutup ka Mbah Gawok kawas anu hayang ngalegleg. Cenah naon namun anjeun teu daek ngabejakeun mah. Kaula ge surti tapi ti samatayeuna anjeun kudu nyingkas ti lembur sugih mukti. Ulah wani-wani sia ngaganggu deui. Digitukeun teh si Kunti kalaka yang ngerengan nemongkeun sapasang sihungna nu sadeukeut ke Mbah Gawok. Bari ngahihi seuri awakna ngadadak mumbul ka luhur, plesak. Saterusna nyeot tarik kawas manuk dadali nyamber ka arah Mbah Gawok bari dua leungeunna anu rangwas. Bari sareukeut kukuna teh rek nyerek kana beuheung Mbah Gawok. Mbah Gawok anu geus taki-taki langsung ngadorongkeun dua dampal leungeunna ka arah Nyai Centring Kumincir. Wudes.
Kunti teh mental ka tukang tuluy mumbul deui ka luhur. Pas jirimna teh ngadadak leungit tina tetempoana sakabejal manu aya di dinya. Leungit wah, jurigna ngiles, cek Pak RT bari culang cileung. Nu sejena sarua paneutupna nguriling neangan jirim si kuntilanak tapi teu kapanggih. Kade sing ariatna. Allah ngarasakeun eta makhluk can ingkah jauh. Wanehna masih aya di dieu. Lamun seug manehna narajang lawan ku awi koneng, cek Bah Gawok. Atuh nutiwan langsung nyarakal bambu runcingna kedua leungeun bari sasegetna manco di hareup. Dina kayan kitu. Ngadadak aya nu ngalebat datang. Ngalebat jeleg. Apal-apal aya jirim sejen. Di hareupeun Bah Gawok sabaraha kanca. Kunci di mana ieu make kabaya beureum geuning jeung ngelek boboko ieu mah. Cek Bah Gawok. Eleh kakarak ieu. Saumurnya nyohon hulu ibi disebut kunti disangka jurig. Dasar lamur benernya si Aki teh. Ieu abah, ieu mah ibi, bisa ruiti anu gelis lancuni teh aning. Ieu bane ieu nabisan awug ieu ibi mah sareng ieu tak ukur awug. Sok mangga jarajan heulakeun we lah mikiran teuing jurig. Keur nyumput si jurigna ge meureun hayang jajan. Para pemirsa. Aduh. Kuno rojol Nabi Sarwiti atunya urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Hapunten pamirsa bilih kirang merenah karaos sateunapi kadanguna dongengna wengi ieu kumargi akina teh rada balideg pamirsa. Biasanya usum hujan mah sok katarajang emplu. Mugi we pulih deui sapertos biasa janten tiasa moncrang deui nya suantena aduh rada ripuh hari rada emplu teh. Rada bindengnya siga si kuntau tah siga si Nyai cenring kena teh suantena. Pemirsa sakitu heula atunya nu kapihatur dongeng nu ada bagian 37 pangintennya ayeuna teh. Urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Urang teraskeun ke di bagian nu salajengna hatur nuhun kasadayana nu parantos satya manco satya ngadangukeun oge ngarojong kana padaran-padaran Aki. Satecan Aki amit pungkur sakedap urang absen heula kana komenan anu kamari nya anu haladir. Di bagian 36 aya sawe aya Kakang Arik di Tasik. Teteh Teti Amelia nya Dewi Angin Biru ti Cibiru teh Jangwel ge nya isi incu ya. Oge aya Sima Baru siap mancoki sauna. Hatur nuhun. Kang De Soekarna kasepuhan di Cicadas Bandung aya Padidin oge ti Cianjur nya hatur nuhun salam cenah kasadayana tuh ti Padidin nya Cianjur. Teh Marlina oge hatur nuhun teh Nuraini Silvina Dewi oge sami manahna nya ti palihan Sumedang bari nyaneut tiris da hujan wae saurna muhun bubuh ieu teh. Kang Amin Suarso oge mancoki saurna. Kang Rastim Hajim ti palihan Karawang, Kang Amin Aminuddin ti Garutna, Kang Hen Philip ti palihan Cibiruna nya. Kang Asep Suherman ti Bekasina hatur nuhun, amin pidoana Kang Asep Rahmat ti Cimahi. Aya Kang Agus Sopian we nya. Sareng Kang Prabu Arjuna kasepuhan ti Banjarna, Kang Usmanto ti palihan Kang Agus Sumantri ti palihan Garut nya. Telina Imut ti palihan Bandung. Aya Teteh Intan Ramadhani oge Teteh Tami Malihah Ciamisna Teh Linda Bilina Belia nya ti palihan Tasik. Kang Andi ya benar senal ti palihan Bogor mangga beli bade mesen senal ngan ulah sisirangan saurna nya pamali. Kang Wawan Setiawan oge hadir mancot ras di Uni Emirat Arabna kitu oge Teh Titi Teh Anita Parelnya anu calik dina jojodo gaganyarnya warna bulau.
Kang Dang sabur oge hatur nuhun. Amin pidoana. Teh Yuliani oge nya hatur nuhun nyarangan aki salami ieu urang Cianjur. Kang Setia Budi Mancomania Tasikmalaya nu jawara kopi sakti nya bari ngudud. Teh Stradeli teh hatur nuhun madepki mangga nyangakeun dongengna pamiarsa sakitu heula pangintennya nu kapi hatur wengi ieu sarehat sadayana berkah rahayu sadayana amin ya rabbal alamin nakinami tungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.